mantra-mantra winulan sastra tinuara panjiang ngawusin nengikan Purwantara Dupi basa Purwa hartosipun wiwitan Dupi Tara hartosipun carita opo kidalang ngawiyosaken kawontenan negara Astina doh yeuy hinggi negara subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa kerta lan laharja lajeng para tani sugih mukti kaum buruhan teripuh nu dagang sami sugema Allah para tani sugih mukti iya hinggi ingon-ingon kebo sapi pada mulang ka kandangna sewang-sewang tawis aman tentrem ayam leres Raja Adil Pramarta iya hinggi kaceluk ka kandang dewa kalau kakajana pria kajam paring angin-angin kakonsara mancanagara Allah leres Raja anu parantos tutas tina didikan rohani lan jasmani sumuh saciduh metu sakacap nyata weruh sadurung winara dupi basa weruh ulang weruh apa kana naon rupaha kajadian nu disebat winara nyaeta naon rupaha kajadian memang kedah dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa leres margi manusia diansikan kemuliaan ngaran-ngaran mulia manusia teh nyaeta anu bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan wallah kantenan bulan para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngeso budak era dengan mika dedeh leres kakasihipun Prabu Kresna Dipayana utawi Prabu Abiasa leres sampun wontening setingil binatur rata lengahing dadampar dan tapi nalipit ing sosok sari nenggana warna doh iya hinggi lemek babut prangwedani ginanda widajebat kastori lan zinebaran sari-sari lajeng mawe raksukan kerajaan ditaretes inten rinuk mimurub mubiare kadia kunang-kunang wallah iya hinggi ngahaja ngahaturanan lingih putra panengah kakasih Raden Pandu wah leres kawuwuh kasepuhan Kisabda Palon Semar Rakudrapawana leres tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor nalendra pamor nalendra pangaruh tina luhur budi doh someah sopan santun ramah tamah DP hanap asor leres sang nalendra Prabu Abiasa tenapi Kresna Dipayana doh iya hinggi sadayana para menteri bupati sami tungkul hamari kelungantos kana dawuh nalendra itu kaayaan di karaton kaayaan wantun batuk-batuk kaca ajrih usang nalendra ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun ih kasih buah hati kemang soca mustika amat di pawenangan nger anu payus dipiagul kalayan dipireus yap kaharep diukna
Dah. Gaulanu Ramat Dewaji putra nampi kana pembage kalayan ngahaturkeun semasungkem kohunyuk panjenengan Ramat Dewaji. Deh. Leres. Nuhun cu. Pujastuti hidup ditarima kedua lengan kensa katuhu simpen pulungi ati pundi ing mastaka. Nampi nuhun kalih nati eta aya pikersaeun naon purwa panjenengan Ramat Dewaji kersani malan. Memang aya hal-hal nu rek dipadungdengkeun kasep. Tansah diajeng-ajeng. Kaharep Ki Sabda Palon Semar Wakudrapawana. Kapayun. Kaharep Kang. Aduh aya anak nu Unyuk Sumangga nampi kana pembage kalayan Unyuk Sumangga ngahaturkeun semasungkem kohunyuk panjenengan ditarima. Kahunyuk Juragan Anom nuhun Kang. Kalih nati eta hapunten bilih kirang tata kirang titi duduga prayoga cologok sareng sajabina. Maklum ciri sabumi cara sadesa Jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara anu kacanak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan bilih teu sapuk sareng mamanahan. Hapunten jisim abdi pangresa. Sabab jimat anu paling ampuh di dunia teh lintang ti saling hampura. Doh, leres. Dianti ku salin hampura. Malah dinas dina katerangan hade jelema menta dihampura ngan anu ngahampura aya leuwihna nyata leuwih hade. Wah. Nuhun. Dah kan Kamana si Cepot Sidawala? Aya aya. nya kasantenet. Kakang Semar kulan lamun dicokot hakikatna Doh, sumuhun leres. ieu karaton anu harurung harerang tihangna oge ditaretes ku inten leras Inten berlianmu cing inget ieu teh dunya ai dunya teh alam pana kena kuruksak. Doh, Sumuhun beh dituna ancaman ti pangeran leres. Eta ulah yen ieu dunya teh bakal aya akhirna kiamat disebutna tu geuning. Eta apana Akbar? kabeh oge bakal dihancurkeun Kakang Semar. Sumohon. Ngan sabagian gede luyuk jeung katerangan yen ieu ruksakna dunya teh boh di daratan boh di lautan lintang ti kuleungeun-leungeunna jelema. Amuing. Ku polah-polah jalmi tetesua. Tah lintang ti kaula da puguh moal kaburu ku kaula mah. Dah, leres. Sabab naon? Sabab ieu diri diciwitan wanci awak diala ku mangsa umur ditungtut ku waktu yakin dina hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana. Allah. Gecut ka hareup Eta moal sabaraha di waktu atuh mah. Buuk hideung jadi bodas, Untuk beres. beres jadi lemong. Kulit cangkang. Saha nu neruskeun lintang ti hidup nu jadi anak nonoman. Wah, Pandu tulang tongong nagara salira teh. danganelkeun anak panggedena ama teh da puguh teu nenyo matana si Dastarata. Lolong otot teh mau pulang. Nganelkeun anu pangleutikna nyaeta Widura tanpa daksa. Sampeanana. Lintang ti hidup anu normal anak pek tuluikeun ieu karajaan.
tapi syarat anu mutlak nyaeta wayahna anjeun kudu bisa nerus bumi hartina kudu bisa neuleman kana kahayang rakyat karena eusi hate raya anjeun kudu bisa napak sancang hartina napak di sakabeh golongan beres ngapung kudu bisa ngapung ngawang-ngawang hartina kudu ngabogaan cita-cita anu leuwih luhur kumaha carana supaya leuwih ngaronjat tibatan tahun-tahun anu geus kaliwat supaya ngaronjat tibatan dipingpin ku ama tuluy ku hidup wah subur makmur loh jinawi bakal acak-acakan tadi saur ancaman lain ahli mah kaituna tunggu karuksakanana Allah wawakan nampi putra Pandu ama tawakal bisa sanajan hidup can jadi ahli nuluykeun kerajaan nyaeta eta kalimah atawa katerangan nu tadi teh bisa dirumpak cara nakumaha naon diajar bari jalan cing nepi ka jadi ahli kaituna diajar bari ngeureuyeun niar pengalaman cep wayahna cing sabisa-bisa kan pasti bisa eta laras kaulanun ngan geus bisa ulah kumawasa eta dong mudah-mudahan we kaulanun ta syarat anu mutlak dah leres dewa parantos masihan gandam ramu nurunkeun deui ta dewa saha-saha jalma anu bisa menangkeun pusaka jaya kamulyan leres eta ama saha-saha jalma anu bisa menangkeun pusaka jaya kamulyan bakal bagja tetemu ayana teh di Talaga Arum Talaga Arum taeta jalma anu bakal bisa ngajawab kana nu pahatang tangan anu bakal datang sumohon takuk kituna wayahna Kakang Semar panganterkeun ieu budak sabab ieu teh teu ngukur kaula wungkul anu narima perintah dewa sumohon setiap negara teh ngintunkeun para nonoman nyaeta ngajugjug ka Talaga Arum pikeun neangan eta pusaka jaya kamulyan lamun bisa kapibana ku hidup yakin hidup bakal jadi raja hurung nangtung siang lempang bro di juru bro dipantok ngalayan di tengah imah bunsir leit loba duit malah pinuh ku didikan rohani jeung jasmani wah bakal jadi wayahna hidup sanajan hese capek keureuyeukkeun laras tadi ama geus nyarita naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan eta kepino damel kaulanun Ramadewaji putra dalem dina waktos ayeuna sejamios ngajugjug ka Talaga Arum bade milarian eta pusaka jaya kamulyan pek doh cing pidoa we diiring ku doa aya di sagigireun anjeun sumohon eta Gusti cing kuat dina nying hareupan cocoba gogoda jeung sajabana eta teh ujian hirup tetemu ujian hirup teh nu nyaci nu maki nu ngahina nu mitnah bakal datang lamun anjeun istiqomah jejeg anseg teu ngut kalinuan teu gedag kanginan bakal kapimilik diri bagja awak ayeuna keneh rupina bade mios Ramadewaji ngajugjug ka Talaga Arum wayahna barengan Kakang Semar ih mangga nun ngaran-ngaran Jisim Abdi Mawongan Manakawan bujang higa kapurut marganing Tanaga Larapati oge kasangakeun sun bisa ngalengkang bra lumampah jeung lumaku jigra ini rampung daud tutas pangandika hamid pek
Romios ama pangdoa ama air sagigireun hidup sorang heula hese capek susah payah pahit getir lara jeung balangsak cinekna naon rupaha perjuangan moal bisa ngawujud tanpa pengorbanan laras kaungan Kakang Semar pangresa mangga teh teuing kasauran salira tadi moal bisa ngawujud sosoranganan tangtosna oge ieu teh kedah gawe babarengan paheyeuk-heyeuk leungeun pantai antai tangan sumuhun hirup kumuh babarengan bra Ramian nun bra masih cepot sidawala tuturkeun kitu jang oh sae mangga ulah nun Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya mudah-mudahan pun anak pandu kumaha sepuh cingkeuna kana naon rupa hal anu dicita-cita ku para pini sepuh sumuhun sae yen bisa nakajait ieu nagara teh lintang tiku dipingpin ku budak angon satria piningit we satria piningit ai budak angon teh hartina budak teh nyaeta pinuh ku pengabdian dina ngabdina teh sepi ing pamrih rame ing gawe sumuhun leres ai angon hartina kaangon hawa nafsuna henteu dilajur teu diumar leres hartina eta jalma anu bisa merangan hawa nafsuna sumuhun mudah-mudahan sing abus kana kriteria eta anu jadi anak sumuhun mudah-mudahan pandu sing bisa neruskeun karajaan kasep pangdoa ama marengan bra aya naon kurang lamun teu dikeureuyeun ti kiwari wah mun teu dikeureuyeun ti ayeuna bade iraha deui kurang sakumaha teuing ieu dunya ruksak wah loh kantenan sepuh panasna panon poe iya nya sakurang-kurangna mata kabahayakeun perubahan global deui cuaca ngakibatkeun ajab ngaibakeun musibah tapi ku cara melakeun rupa-rupa tutuwuhan deui ngalestarikeun tutumbuhan pasir dieusian deui gunung nu gundul dipelakan deui leres nganung harti bakal bisa nyaring panasna panon poe katenan eta oge keur kahuripan sumuhun masyarakat anu aya di alam marjapada leres maka nimbulkeun sumber cai ongkoh tetemu tak kituna saha nu wani ngaruksak ieu leuweung dina harti hayang saling hareupan jeung kaula anoman perbancana juta wah sae ulah ta eta lepat kaprah manusia teh awan di sampurasun deh saha rampes saha teh saha tah wah aya budak ngora sumuh Tanera ngademan
ibu pakulingan rana pakulingan rana datan nira tangga demane pakulingan rana Nira ingkang samia prapta Nira pada ingkang prata kalau Sampurasun rampes leres halus duh mun tewa Gusti urang kukut Wah, urang dipakai ngamen teh mah. sidik bisa anu ngukut mah nya geuning make baju itu Jangan hari monyet bisa sholat gini. jigana ieu monyet kukut ieu Bisa jadi. ngantara salat jigana Aya monyet make mukena mah. gasik ditampi enggal dicataros saha anu ti mana bari angkat ka mana naon maksud pura sumping ka ieu tempat Dah, eta bisa ngomong leres. saha ka mana guguruna nya nu kitu ngomong Aya monyet aneh yang bisa jadi di Buluweung ieu aya universitas monyet Bisa jadi teteh. Kamu monyet kawinan meureun. ngaran kaula Suman Wah, di Plaza Jenar. Suman atawa Gandara Di Plaza Jenar di mana kaula ti nagara Plaza Jenar di Senting Binatur. maksud datang na ka ieu leuweung menta dituduhkeun ai Talaga Arum belah mana Wah, Pancuran Talaga Arum cek belah mana? Pancuran Talaga Arum ya palih ditu sia Ya, dan nu kaliwat untuk pacuran Pak RW itu. maksudna tadi dinya kaula teh nyaeta rek neangan hiji pusaka anu kasebut Wah, Pusaka Jaya Kamulyan Jaya Kemuliaan mah. ngan kudu abdas heula di Pancuran Talaga Arum Kedah abdas kuramas atuh. didinya kaula dik tatapa sangkan menangkeun eta pusaka Babaresi. anu kasebut Pusaka Jaya Kamulyan Kedah bebersih heula bi. ngarti sampean beneran Dah. oh Cek saur sepuh kumaha nah seuri dun Aduh. Wallah. di negara Prasa Jenar Nonoman ya kakasih teh Anggandara nyaeta milarian Pusaka Jaya Kamulyan ya Wah, eta tapi kudu abdas heula di Pancuran Talaga Arum ya halus say. Murukan teh eta cap jempol wah 101. tapi ku kaula rek dipejakeun nu sabenerna ulah mitos Ulah mitos ulah dibongsaikeun pikiran. ulah mitos ngabentuk pusaka Dah, hartina pusaka naon cing. pusaka teh jimat belegug Wah, abang monyet sia aya nyebut belegu gayang mo. jimat Cimat. jaya keur kaungulan keur kamulyan ngabentuk eta heuh cenah didinya ayana di Talaga Arum Wallah, murukan isi merenya. ngan syaratna kaula teh kudu tatapa didinya kudu abdas heula di Pancuran Talaga Arum Kudu puasa heula ombandi. jadi rek tatapa dek ngosongan beteung di eta tempat ieu ai dina bulan puasa anu diwajibkeun osok tara Tara cenah urang mah.
datunya aing mah sanes Islam pangintenmu turunan ti Dewata Cengkar meureun ai pancuran teh kokocoran deh naon cenah mangpaatna lamun menang eta pusaka negara bakal kuat negara bakal subur makmur gemaripah lojinawi aman santosa kertala harja ta eta bejaan nu sabenerna entong naon ai abdas teh bebersih suci heula bersih nyaeta ngumah leungeun sasama siku atawa ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungetan iya ngumah leungeun sasama siku kitu oge mun aya leungeunan tak gini eusina nyaeta ulah satenyo tenyona lamun lain tenyoeunana wah ulah sadele-dele na ombal ulah sadenge-denge na lamun lain dengeunana tak gini ulah sakabak ngumah leungeun 3 kali ulah sateungel-teungelna lamun lain teungeleunana eta ulah sahakan-hakan naon ulah sagala dicapluk lamun lain hakaneunana ulah satajong-tajongna lamun lain tajongeunana deh ta eta tapana tetana lain teh dahar sangu ai talaga teh puseur ye puseur kahuripan ye tah syariatna rizki ke rakyat ulah dipenet di luhur sok kocorkeun golontorkeun lamun anjeun jadi pamimpin salurkeun deui ka rakyat keur ngawangun rahayu keur ngawayung negara ngawangun fisik mental spiritual leuweung pinuhan deui jeung sajabana ulah dicocokkan ta eta eusina ai pusaka teh warisan ya ta ieu leuweung teh warisan munggu warisan kolot-kolot urang anu perlu dilestarikeun lain warisan baka pinangih jeung kajayaan tanu kitu disebutna mulya nyaeta anjeun kudu bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaanana montong mapatahan tuduhkeun di mana Talaga Arum oh eta teh puseur kahuripan nu bieu teh kari migawe belegug nya kari praktik nah sia teh dasar monyet kolot pencit sia boi oh kada fisik benang di dalam ayu ai bade nyobian mah tong disebut murid Haji Didin dah percaya di rumah makan Rizki teteh tong disebut anak buah Kuwu Sukasari percaya ka Kuwu Sukasari mah lamun aing kudu ngejat diancam mah moal aku meok memeh dipasok miyuni hayam kabiri ngeplek jawer ngamang jangjang bar layar paur komak bener Anoman perbancana suta sudi mangprit jarang ngulang pecan kajen ngajolopong kalungsar jadi bebatang ai wah nepikeun kahadian amal ma'ruf nahi mungkar kadar eta digugu nuhun teu digugu sabodo tapi ayeuna maksa sampean nyaeta rek ngajugjug ka Talaga Pancuran hal ieu hartina anjeun teh masih kene ngajedog dina syariat wah cing inget setiap syariat aya hakikat aya torekat aya marifat goblok ese di lempengna atuh kulang sembuh anoman ngaran deh doh wani barang ora wani dening apa kulanang kue lanang aing mawa pasukan sanajan anjeun mawa pasukan loba haku ora tahu dine wah eta benar ya maju sia sawiya satu kali urang kepung haling ladang haling aduh haling wahaya padahal sawe urang peucit haling urang jajal kayaknya jajal pangabisana jolop Hanoman ngaran ya perumah dor maju
juang di medan perang rayana musuh nu curang sadumun ora pantrang muang tenang ludang hanteu barang munding rarakitan kadiang banteng kayangan silih seret sini redan silih banteng kagak naon iwung jauh-jauh jeung iwung Wilujeng tepang wanara nuhun satria kekejang samar-samar ye dewek teh cu nya Pak Bige asa geus pangih teh jeung ieu nya dah cing emut-emut bantun mang gak suka jadi Raden Pandu putra mahkota Nagara Astina penak sareng wanara di satengahing alas ngandika Kakang Semar ieu nun aya makhluk aneh dah naon teh kelenciagan lain monyet ih kalau lain yang menikah sehat gitu monyet eleh ku monyet kasehatan ai jelema menikah uleuh ai monyet tapi ka mulus gitu aing sia mah eleh ku monyet lian kesehatan lain eta meuni bodas kitu buluna kabehnya meneng ngaplak Kawasutra kan di urang mah beungeutna wungkul monyet teh bodas teh saha karek beungeutna heeh teuing dek ngabodasan ka handapna teh moal monyet kawinan mah kitu ka saha teh sia teh ka monyet
asugan teh ka urang. Geuning ka rasa kana hati aing. Bapak monyet lain tong amek curing sia. Karaos kana hatena mah jentung. Wilujeng tepang wanara nuhun satria. Saha kakas keke. Kakasih anjeun teh saha? Ngaran kaula teh Pandu. Ngan sakitu kituna. Ai keur murang kali mah Pandu Winata teteh. Eta teh Panudidin bageula. Iya, keur budakna pisan mah Pandu Abdullah. Percaya teh. Banar Kadu. Nya pami ieu ye Semar Abdurrahman. Banar peuteuy eta mah. Kumaha sia we jak. Banar Mujair. Alah ampun. Atuh dari dege teuing atuh. Ai eta anu tukang sim kuring seung. Pinguin. Semar seung. Cing kakolot teh tong kitu-kitu teuing. Hayang doraka meureun si eta mah. Ai eta abdi aher. Bapak Gubernur tamas kemana karep we. Itu nu tukang abdi ieu ayu ting ting. Aduh, paingan geulis atuh, paingan cantik, paingan samperenik atuh. Paingan nepi ka mola kitu. Di mana? Kaula teh ti Astina. Sami sadaya. Abdi mah ti Ciniru. Aduh, Ayahnya ayu ting ting di Ciniru. Aya wae atuh. Kan Maksud aya di ieu tempat dek naon? Kaula teh sejak milarian pusaka naon? anjing Pusaka Jaya Kamulyan. Jaya Kemuliaan Pusaka Jaya Kamulyan. Leres. cadak tilu teh. Yo ieu jelema. Jain jelema daratang Dupi salira saha wanara tangtos nage setiap ayat dat sifat asma jeung apa. Beda ieu mah ya. Murid Ayub jadi. Ada bisa jadi teh murid Ustaz Ayub. Ari hartina dat wujud sifat rupa asma jenengan apa pagawean. Benar atuh teh. Jadi setiap dat kitu teh yakin rupina aya asmaan. Oh aya. Naon asma teh? Batuk eungap. Nah, jadi muni hese-hese teuing. Asma penyakit atuh tama. Ngaran kaula teh Hanoman. Uluh, Amuing. ujang. Tobat. Wah. Ingat ayeuna mah meureun. Ingat keneh ka kuring. Ke. Ieu teh Oman. Hanoman. Oh. Benar kungsi baheula Pak. Angger keneh di Garawangi. Bisna teh mana karepe. Alah, Oman Sutisna tama. disangka teuing teh. Upami telepat mah ieu teh pahlawan kapungkur. Wah, zaman Ramayana. Zaman Ramakawalon. Ramayana gitu sia kunyuk. Tong nyarekan kunyuk aya monyet. Si kasiniran gitu. Ieu teh yang Anoman. Bu, dulu itu ho. Ratusan tahun jang. Man, Ratusan apa keneh ka kuring? Keledan. Dawala ieu teh Cepot Semar Tobat. baheula
baheula panuci. Yo aki aya keneh tubuh. Sok mewe nya monyet oge sarua. Sarua. Monyet kayak cepanonan atuh. Teu sangka teuing nah bisa pangih deui ajaman kiwari. Kasung tobat teuing ieu jago baheula teh. Kantos Tidak mengenal lelah anoman halangan runtangan tak jadi masalah kerasati atau eta masun gokong eta mah atuh jeung Sunda reca. alim di sun mah Atuh eta mah Sunda rencana. aya keneh anoman dikersakeun kasepuhan geuning aya di dieu timala kaula teh pancen ti dewa nyaeta pikeun ngajaga ieu leuweung sabab saur dewa Dah ditingali dina kaca trenggana bakal loba jelema anu ngaruksak ieu alas benar cai. nyaeta nuturkeun kasarakahanana dipake kepentingan pribadina. Beres Kabiadabanana atuh. luar biasanya dewa mah apaleun ka kajadian nu bakal datang ulah lalawora Waspada. nya Dewa mah. sakti dewa mah Nya. matak tong ngajago ka kuring da kuringe sarua dewa Dewa naon ya? dewa naon sia dewa la Benar. euy Dewa sautet. ieu teh putra mahkota Astina leres di dieu sim kuring teh ada teh ngadunungan teh seun nuhun milaria naon pusaka leres jaya kamulyan timalan Wah, sanes saurang puluhan sumping ka dia. puluhan jelema nu dararatangan eta nu teangan syariatna Iya. jadi eta teh nemongkeun maneh jalma-jalma teh ngan ukur karek nepi dina sangkang dina syariat Laras. teu apal hakikatna Merukan harta karun. teu apal kana ma'rifatna mun buah teh mah karek cangkang jeung eusina encan nepi kana siki jeung mata holangna Wah. Iya. eleh ku anoma nya euy Oh. eta pikiran eleh ku monyet Emutan nepi ka eleh ku monyet mah. tah dengekeun deui aya di leuweung teh sing nepi ka kitu coba tur memikir Mikir. Nyingka ngasingkeun diri teh mikir. Lain ngasing. heuh nuhun atuh tugas eta teh is kitu kasepuhan Wah. Iya, Kang. milarian pusaka jaya kamulyan leres Tuh. Jago mujeng we tapi palai penak hoyong leres palai hoyong mawi hoyong ieu pangna nepi ka apruk-aprukan teh oh, nepi ka balangsak teh pan. jigana anjeun anu diteangan ku anjeun teh teu beda neangan seuneu mamawa obor nah neneangan seuneu mamawa obor neneangan seuneu mamawa obor kumaha Wah, cing. nu diteangan ku anjeun teh aya dina wujud anjeun Teu jauh tina diri geuning tong. kumaha nyuhunkeun dijelaskeun kateranganana mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna Iya. lain teu bisa maca jeung nulis tapi bodohna teh teu umaku teu umaing teu boga rasa ieu aing uyah kidul teu boga rasa ieu aing panggagahna salilana sumerah pasrah kana kaweurana Wah. Yo, jadi jalma anu DP hadap asor hirup tuh aya anak eleh ku wanara ramah tamah teh. nah panggih ku monyet euy Heeh.
eta nya ya timalan lamun muka sapah anjeun utek tongo walang taga roh pati gogodongan kakurung kaula saha eta nu sabenerna hah pujang aduh wah ya anu pangarsa sembah kapihatur ulah salah nyembah anjeun anoman lain sembaheun anjeun teu aya deui sembaheun urang sadayana angin Gusti nu kagungan urang mah lintang ti saling bejaan siling wasiatan sarua pada makhlukna ti saha bae ti mana wae nu saluhureunana jadi ciri na manusia teh anu kersa di papatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk aja jadi harkat derajat manusia disajajarkeun jeung rametuk mana kamuliaan teh timalan tah tina mulia kapangih we mulia anjeun bakal pangih jeung kajayaan ya Pak Jedidin aduh hahaha we awas nu ngarti nah ieu bu benyit mung dibawa kana bener deh ese di lempengna ese dibawa kana bener kota malahu ala kulubihim teh nu kitu ono kitu teh ditutup hatena geus dipanat hatena ditungtun ngelel teu ditungtun ngelel naon ting dicitak siapa yang ngomong teh aing sebut kitu mu sarua jeung nyarekan anjing aing teh tuh aing kana goreng mah sakilat teh eta mah apa nih apa jeung di dinya sabab poena di dinya mata kapal sabar abis mah leres timalan saha ieu nu katenyo jeung nu nenyo teh saha anjeunna keneh bener timalan ngaku tanggeus ngaku tuluy naon nyaksi sabab katenyo sabab karasa na teu karasa nikmat-nikmatna aya di anjeun sagala rupana oge bi kudratillah bi irodatillah bi idnillah bi fadlillah bi pardotillah bi ilmillah bi kayak teh gitu Allah ai bi teh naon rupa-rupa pan aya bi onah bi kayi setan teh kamimina teh ka aing teh aing nanyakeun hayang nyaho ku sia di Bandung ya bi teh kalayan kakawasaanana kalayan kersana kalayan ilmuna tan matak naon akun urang da eueuh urang mah syukur jadi media malah heuh nya euy matak tong sagala di aku oge tah di dinya we agama nu terakhir teh hartina sumerah Islam ngaranna bubrak ayo ujug-ujug di aku we Islam ini jauh gawena ge acan pegawai yang disebut Islam adean ku kuda beureum teh daing mun Islam KTP ngagulkeun batur ai urang goreng patut kalakuan benar tah nu matak aya kapangeranan oge tayepan sadarma teh dharma nu kahiji teh kapangeranan ketuhanan heuh saha bae urang mana bae sanajan beda agama tapi udagna kana rasa departemenna teh pan Kangjeng Nabi Muhammad di terasa teh oh eta teh paingan tak eta gedean rasanya ahan dedeuhan welasan asihan teh ariah yang seukeut mah heeh tatina kapangeranan timul kamanusaan anu beradab
Sumun lain biadab tapi beradab. Beradab mah. Lamun geus ngarti nyaksi ka hiji ka pangeran, nyaksi kadua kana anu departemena Nur Muhammadna, katiluna didinya persatuan bakal katingali aljama. Pangihna dina bismillah. Dina bismillah. Nu nulungan jeung nu ditulungan, nu mere jeung nu dibere, teu jauh. Contohna sok sia udud atawa nginum. Minangka abdi nginum ya. Saha nu mere leungeun, nu dibere sungut. Nu ngarasakeun abdi saha keneh. Kayak balik ya ngarti. Nu mere teh leungeun. Leungeun saha eta? Leungeun kuring. Nu dibere saha? Sungut saha? Sungut kuring. Dah. Nu ngarasakeun kuring. Leta saha? Leta kuring. Saha kuring deh? Anjir. Di dieu Dek diaku naon ku sia? Nu nulungan jeung nu ditulungan, contona gagaro sasok. Gagaro. Saata nu nulungan leungeun. Naon ditulungan? Sirah. Sa nu ngarasakeun kuring. Saha kuring deh? Cepot mati inung bapa. Sanggeusna gelar kadunya. Naon tuh? Kamanusiaan bergung. Tah bersatu nanti dina wujud urang geus bersatu. Ngan pilih narek bersatu dina kajahatan, narek bersatu dina pengabdian. Dua jalur. Pamilih geus aya di mane? Aduh. Gitu kan. Arti ngerasa merenang. Timalan. Nya. Lah, kuayana bersatu hasi tina naon? Tina musyawarah. Mupakat. Cek rasa hanaang. Dina hate panita suku ngalengkah. Sanggeusna nepi ka dituju leungeun titah nyokot gelas. Leungeun cenah digawe nyokot sai tina teko mahekeun sai tina teko kana gelas. Bersatu. Jadi kekuatan keur anjeun sorangan. Nya saha eta? Kersa pangawasana. Teu jauh, henteu. Atuna sia boga rasa anggang we jeung anjeunna. Dengena awasna ambeuna bareng ban. Timalan karaos nu. Bulet. Panggih nama ku monyet. Oh, kamu bodoh tenyo teh hirup tenyo euy ka ieu kasihir. Kasabaran Kasihir, dewek teh kasihir. kasirap teh. Kapapene ku pangabutuh pokona. Mode Nabi Musa baheula Ku Nabi Musa Kang. disihir ku Firaun. Allah. Sihir. Dawuhan Allah teh eta cenah alungkeun iteuk maneh. Alungkeun iteuk Nabi Musa jadi orai gede eta. Panyihir batur teh orai-orai laleutik teh tadi leg-leg ku eta. Teh naon falsafahna? Kapan diri teh keur kasihir, ku rasa bohong, bedegong, muntangu, mung, sirik, pidik. Uang kelam. Padahal eta teh lain hak anjeun. Sok tangtukeun, cerak deleg la ilaha illallah. Nya eta cekel, kaleg-leg teh kabeh oge. Eta we Waduh. pegangan hirup memu. Iya bener. Mata kula lalawara nyebut la ilaha illallah teh kudu bener-bener muka sapa. Ngan aing nyebut la ilaha illallah teu mati wae nya teh we teu matu. Oh, teu matu teh da motah. Ada mota angere sangsara geuning urang. Ngarti sampean? Leres pangarsa. Mararota jeung maruli lain. Lamun geus nepi ka nya ka rasa kamuliaan pangeran anu ngansik dina diri sampean. Di masjid. Ai pusaka teh hartina warisan. Nah eta warisan ti pangeran anu aya di anjeun dek diantep poe digunakeun.
bingah amarwata suta bingah ka giri-giri bingah amarwata suta bingah ka giri-giri Gusti mamawa naon neangan seuneu mamawa obor teh eta Saya nyucruk leuwih. Wah, neangan sai nyuk curug leuwih teh teh nu Nangan sangu. jangan sanggup bari mau boboko. neangan kabogoh aya pepotongan teh Eta sing tok ngamana karep pe ngomong teh teuing eta mah. Datang bobo di Pemukon Barat. Alah. Semi sorangan dari dia. neangan pijodoeun panggih jeung Haji Didin atuh ku gue Eta. Teu boga. luar biasa Kakang Semar lamun geus apal kana jati diri eta Duh, nya keadilan anu bakal digunakeun ku anjeun di mana anjeun jadi pamimpin ieu laras nampire bunuhun laksa ketika bingahan moal ngabobodo jeung moal kabobodo timalan istuning sagolik pangkek sacager pageuh dina ngajalankeun hukum bener jeung adil ayeuna mah da hukum adil teh loba dijual meulikeun kana duit hukum je oh, loba di kadinya we bulat beuri. nya kadang-kadang anu bener jadi eleh kadang-kadang anu salah jadi menang Jadi menang. da eta ku duit Abong hukum dunya. jadi keadilan teh semu Beres. naon semu teh lagu gue ora semu ora jamu atuh tama Ora jamu. Teuing eta mah. Mana karep Kayak bandir Islam kan. ngarti sampean nuhun pangersa naon nu rek disombongkeun ku anjeun naon rek diagulkeun. naon nu rek diagulkeun ku anjeun anjeun dumeh anak raja timalan sarua tu jeung si cepot pada hakaneun cacing bener timalan di hadapan anjeunna rekep deng-deng papak sarua laras seperti bapak anjeun raja ke di mana maot pek dagangkeun layon raja kau ngapasar payu moal Moal. kalah lalumpatan sih Payu kana keuyeuk. tak bandingkeun jeung harga teri lauk nu pangletikna hargaan mana hargaan keneh bangket teri harkat derajat anjeun salaku manusia rek dikamanakeun lamun teu digunakeun ayeuna keur hirup Wah, eta bakal leuwih ti 1 anjeun beres. lamun salah lampasan najan anjeun pangkat luhur laras akhirna tidak pagawean bakal kitu tah Deh. Eta. nuhun anoman nuhun Nuhun. Kahartos kuliah sakitu ge. kahartos kariprak dina gawe ulah loba omong Sumuhun. buktikeun dina gawe sabab ceuk pangeran oge nu bakal nepi ba amal jadi ulah loba saur tanpa bukur ulah loba carita tanpa nyata nu penting kanyataan baik pangdoa kula cit aya di sagigirin anjeun Ieu. pangdoa kula marengan anjeun geura amalkeun eta potensi nu aya dina diri sampean timbalan tuluykeun mun teu kitu bahaya Perjuangan. laras sok dina gawe buktikeunana Beres. tong loba omong geus kana sungut mah pasea Recok geus kana sungut mah. tapi lamun geus dina gawe batur bakal nyaksian gawe-gawe maneh sakitu anjeun geus ngamilik pusaka Jaya kemuliaan. jaya kamulyan pibana ku anjeun dina gawe
Anoman perbancana suta Dah, ya inggih. abong kenawan nara ngagajleng kanu bala sakilat parantos teka tingali wujud Beres. uluh kujang Amui. abong dina habitat nanya Ih, kareres kula. kantun eta we titipanana sin leuweung lestarikeun Sumur lestarikeun deui kulan. si horeng kuma urang nanya Kang tageni Eta barokah we. Sina arutuh deui kulan. nah make linglung sagala nya saolah-olah kaula teh linglung Iya, kulan. sumuhun linglung di dunia di akhirat ge bakal kasasab Leuwih Sumuhun. leres Bakal samarampa di barang nuju raos dah. imbal wacana sapraptanepun Hinggih. ieu aya nonoman di atas barat Leres. kakasih nyaeta Bambang Kombayana Doh, iya inggih. wong alas pringgandingkan salah Walah, saha deui teh kulan. Anu ngoceak teh. saha ulah kaget ieu kaula ieu urang leuweung Wah, saha eta aya budak ngora ya sumuhun wae. Sampurasun Bambang Kombayana di negara atas barat Iya inggih di berat madia. nyaeta ngajugjug kaya tempat maksad milarian pusaka Jaya Kamulyan Leres. wilujeng tepang satria nuhun satria hei barudak ngora wungku di tiap-tiap negaranya euy Laras. pamilon meuni sarua Sami ngintunkeun pemuda Nya. Kang. tapi hebat kudaekna oge Di nya pengalaman atuh barudak teh. saha sampean ngaran kaula teh Pandu leres di negara Astina Deh. maksad ka ieu tempat sami kaula teh milarian pusaka Jaya Kamulyan Deh. Wakil sami atuh kaula oge kasih Bambang Kombayana Leres. Bambang Kombayana Bambang Kombayana Kang. keur budakna teh kokom teh Bisa jadi itu teh. Ujang kokong. atau bye-bye. lamun juragan Pandu keur leutik teh Pani Kok si nyupir teh tadi. lamun bapak keur budakna teh Dibja Dasar rupa itu teh. Budak Kang ewok ngaranna teh. nembe sumping kaya tempat leres manawi upami teh asan penak urang sasarengan di resan mana eta teh Talaga Arum teh Cing. kaula bade ngawartosan bakal penak eta Talaga Arum tapi upami parantos kapenak heula eta naon nyaeta pusaka Jaya Kamulyan naon di pilarian barang nama teu aya nanging eta pusaka teh hartosna warisan Tuh gini. Pusaka daya jugruk ta urang salaku nonoman teh kudu nampi kana warisan ti nenek moyang nyaeta ulah rek ngaleungitkeun budaya tatali karuhun urang ulah ngaleungitkeun tradisi kolot ulah. sabab martabat hiji bangsa tiasa kaukur ku budaya mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana Dah. Eta Ustad tuluy ta eta pusaka hartosna ta ieu teh sadayana alam teh pusaka wungkul warisan harta karun wungkul. upami ningal kana sawatawis sejarah di tiap-tiap tempat ieu teh hasil jerih payah para karuhun urang Dah. para luluhur urang Ieu cep. anu mihapekeun ka urang supaya mageuhan budaya urang eta teh ciri nu mandiri Sampereun paneureun urang teh. tak kukituna ku urang payus dilestarikeun kalayan dibudayakeun Leres.
sabab yakin kasohorna negara teh lain tina militer jeung teknologi na tapi tina budayana sanes dina ngamumule ieu oge warisan leuweung anu perlu ku urang dilestarikeun dipinuhan deui ku rupa-rupa tutuwuhan tah didinya baka penak jeung kajayaan di mana pangih jeung kajayaan didinya bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan nya mulia disebutna salira kagungan negara salira turunan ais pangampih taku kituna upami urang ayeuna mibana eta ngan syaratna teh nyaeta kudu nyaho heula ka dirina mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina di mana geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna nya di dinya salilana teh migawe pancadarma darma nu kahiji ka pangeranan nu kadua kamanusiaan anu beradab katiluna persatuan musyawarah oge keadilan keur sararea emang na aing datang ka dieu teh hayang ngadengeun dakwah gitu aja nganti mana ya aing mah dek neangan pusaka na kumaha bentukna eta atuh hapunten aing manawi teh sadarajat mulia na manusia teh anu nampi pangbeja ti batur kaula mah anu aya patula patalina jeung pancen nyaeta manusia jeung manusia mah kudu saling bejaan saling wasiatan abeh terugi sabab di dunia ieu yakin jalma-jalma bakal pinangih jeung rugi nu kumaha nu terugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu saling wasiatan ku hakna dibarengan ku kasobaran kaula ujug-ujug nyarita kitu hapunten manawi teu kasinggung buktikeun anjeun bener geus meunang pusaka eta nu mawi paran mana buktina sumuhun anu neme kadangu ku salira bere kanya Talaga Majalengka kanya meni kawina-wina teuing jelema teh nu asih di pulang sengit nu nyaha di pulang moha meni merugu atuh atuh cenah hayang panggih jeung Talaga Arum kitu ka Waduk Dharma bawa namurukan aya jugrugna meureun teh Kang lamun anjeun geus meunang eta pusakan cing kaula ninggal eta teh naon ikan teh tadi teh bancet menang tang beuteung aing murukan sangu goreng dek dipasrahkeun apa moal hayang nenyo kaula senteu aya barangna mah dina gawe buktikeun mana tong disebutkeun ku sampean murukan aya barangna anu disangemkeun ku kaula tadi buktikeun sombong sampean sia dicitak we jang cicing jang ama Kakang benar geus macam ini nu asih di pulang sengit ya kebenang di bejan ing atuh urang ulah galak kitu ulah ampang leungeun sobar lanan jelema kieu mah kudu diwarah waing jelema teh demi itu benang di bejaan sidik eta eusina mah belegug da barang nama waduh kieuna atuh otak teh dedeg sampai rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta nah sia teh beda teh euah-euah kalakuan teh tah ieu Pak bahayana teh Pak pusaka-pusaka teh sidik eta mah barangna mah ciri hartina teh benar murukana meureun Siliwangi teh meureunna maung meureun murukana jugrugna maung meureun heeh eta sili sengitan Sili wawangian gambarna maung nyaeta manusia unggulan da belegug-belegug teuing
ieu mah loba nu kasurupan ning yang kalapa aing Prabu Siliwangi hayang nog hayam juri goblok nu kitu mah heeh sidik pagaweanana kudu diturut teh cing kaula mah hayang teh jo sakedeung eta nu tadi ngomong sia dek dibikeun moal Kang kula hiji lemah hayang naon hayang dicekek teh ku abdi mun kawin-kawin teh hayang digebrok cenah yang diledot tuh nya oge aing petek ya sok pecakan sok aglut mah percaya Kakang Haji Didin atuh pikirannya percaya Kakang tong boro jelema deuleu beus diangkat ku leungeun sabelah percaya ku Haji Didin mahnya beus-beusan geuning pecocokan budak anu tidak plastik bisa ngegilek didangu teh dibikeun nuhun teh dibikeun kombayana ulah dianggap remeh ku sampean nemak bagong wah sanajan jauh teu dikeseng ku aing sanggupkeunna dah komo aing mah beurit percaya jarak 1 kilometer ku aing waktu latihan baheula kumaha Kang tembak ku aing Dah, beunang beunang. kaburu abus kana liang da jauh 1 kilometer menebakan lain sih ieu nu kitu ngomongna teh nya daing janji ngabe yang engab dek dipasrahkeun panu naon anu kedah dipasrahkeun ku kaula da anu disangemkeun meh teh eta teh sasatna emutaneun salira nuhun dibikeun teu dibikeun modar sia wah eta gugeuh upami parantos nyaurkeun modar hartina dek ngalan nyawa kaula jigana eta teh mangrupakeun ancaman moal salubaka bisa nyaah ka dirina lintang ti dirina wani marang aku ora wani dening ngapakulanang kulanang aji mulati tegah kadijaya urang padanya tersabuk melang tatu adu telu ampar tiga senadyan mau pintura katenger besok katara pun jili apa-apa aku ora tau wedine majua ulah kanyir eta basa nepi ka haling ngedok leuleung lamun bisa lompat sakitu kepoh teh jang aya nu maksa kitu jelema rupa-rupa aya nu kumurugo jelema teh karakter jelema eta rupa-rupa jelema oh di dunya Kang Iya. ih aya nu neuk trek sawe kan ku abdi lah cicing ku abdi sawias kan ku abdi cicing nah atuh bilih kirang tanaga sama teh abdi 3 kali kumaha nyamatna nyamatna nya Haji Didin beres PO peo nyingkas ya lah wah kuat anu merugo teuing sia eta mah sawios satu ku abdi gat nyingkas leret nah eta nyokot batu sok atuh mana dongkeun nah sia teu keuna ngaplos suka teu ngaplos da mana dong aku keca matsua oh panas ngomong geus beunghar pisan sia koret teh naon anu dikoretkeun da eta pusaka teh saben iya weh aya pandang modal sia musik sia iya hoit coba pina-pina teuing aduh iya lieur mun eta si goblok
bong payus kena rupa sia kombayana komunis teh eta teh yana demi ka timimiti capek nepi ka kalakuan gitu patus ya nepi ka kelakar teh dedeg sampai rupa hade patut teu nganyuk rupa teu menta sapetang sia bisa ngomong ya heueuh aing mah tuh udah make susu udah dilatih udah bener hei bisaan misian padengeul aing ya heueuh da nya horek diteungeul anak buah Haji Hamim aing percaya hei tah ya tah hei tuh hei ya tuh wes tah tobat Allah meni nyet sampai teh si ku aing kana huluangan percaya bangsa ya kurang ngajar Panyar talelo mawas Pandawa Panyar tali Banyak tali lumawar kompayana nafsu kang kakila-kila kakila-kila wis kena dihin pinasti sayang wis kena dihin pinasti kersayang Pandawa ora dene mobrok ketibanan pusakaku rasakeun ditembak wayahna bakal aya kejadian Rajapati leres yakin bakal sapat ti kor sambil depak nyumput loh alah tobat naon ampun aya naon tolong naon kunaon atuh kadeuleu naon sirah aing kasabat aya sirah aing eueuh aya aya kene euy aya ai sirah dewek aya teu nyeri teu geun bae atuh aya teu nyeri mah Raden Panu leres nyaeta kombayana anu tapis dina mentangkeun panah iya hinggih dilatih tileletik
diasah ti budak dina mentangkeun panah atuh parantos jadi ahlina. Beres. Panu dewanata diansam ku panah anu sakitu ngabelesurna. Iya ge. Sakedet netra dina manah merdih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan. Beres. Janji Gusti yang tingali bujeng hingga kana lengkah wujudna manusia kana utekna ati uningan. Beres. Kontek jeung kaayaan gaib nu gaib gaibul gaib rijalul gaib. Beres. Ngan ukur ngajentul ngahurun balon kutulang tapi dina manahna sumerah pasrah kana papasten anu tumiba. Beres. Di dieu nawiskeun pitulung teu jauh kanyaah pangeran teu anggang Katenan. Wah. Eta. Aya eta kulen nun Gusti kaula pitulung teu mana we. upami dipersanten keneh panjang umur mangga salametkeun ku pitulungna Ya. dorna teras-terasan mentangkeun panah Bawallah. malah tina hiji panah ribuan panah ratusan panah Doh. Wah, aya kitu ulan teh. Ampir-ampiran. Tapi kaeureun kitu panah mah. Aduh Sanes jalmi samanea ka makulan. Teu nyampe. luar biasa si Pandu Nya ti Banten guguruna meureun. panah Beres. nu nemak kagungan anjeunna nu ditemakeun kagungan anjeunna nurik ditemak kagungan anjeunna Beres. Eta we anjeunna keneh jig ai kaula can aya idin mulang kalam asal mah sumuhun. baralik deui anjeun Dah. Kabagean hiji ya, cokot kan. ti beurang maju ka lohor papatong koneng Naon atuh? juga daing papatong Burukan papatong. Pandana kumaha ampun Doh. bayar heula hutang goblok Tunggu ke apun gitu ah. Bayar heula jalan coklat gitu. beuki dieu beuki yakin agan Sayanya. Salira rupina satria piningit budak angon ti anu bakal mingpin nagri ngolah negara ngeyeuk dayeuh ngecek ngebur melak tanur Nya. Beki aletet. beuki aletet naon aletet sun tetela ngan dibalikeun macana beuki aletet mudah-mudahan agan Beres. yakin ieu nu diarep-arep ku sadayana warga negara Bener. anu dina danget ayeuna sasatna nunggu-nunggu anu tangtu nunggu-nunggu budak angon nunggu-nunggu satria piningit Sumuhun. mudah-mudahan sing siapa menurut kinuluran siapa jati nekanan Amin. dan Ulah. ti rombongan giri harja tilu sakali dihapunten tina sagoro pihak kalepatan Amin. salamet nu nongton salamet nu ditongton sakali salamet tetap salamet ieu lalampahan urang pungkas ku kemang tinetik sinebara sari tutup lawang sigotaka